terkini hadir deui dina sela-sela kagiatan Anjeun. Sareng abdi Citra Mahdalena. Warga Ciamis reuas ku kajadian mutilasi dina Desa Cisontrol. Pembunuhan kejam ieu dilakukan ku salaki ka pamajikanana. Tarsum ngalakukeun kalakuan anu kejam ku cara maehan jeung ngamutilasi pamajikanana Yanti. Kajadian ieu lumangsung dina Desa Cisontrol, Kacamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Kalakuan Tarsum tetelah didorong ku masalah ekonomi keluarga. Kajadian dahsyat ieu lumangsung dina Jumaah 3 Mei 2024, isuk-isuk kira-kira tabuh 7:30. Waktos harita, warga kagarawahkeun ku beja Tarsum ngabunuh istrina. Tarsum oge malah nawarkeun daging pamajikanana ka umum. Polisi ngungkapkeun yen kaayaan mental Tarsum teu stabil saatos ditewak. Anu matak pikasienan warga, Tarsum ngasongkeun daging pamajikanana anu disimpan dina baskom ka warga salah sahijina Yoyo, kapala RT satempat. Ningali kitu, Yoyo langsung lumpat sieun. Anjeunna lajeng ngalaporkeun ka kantor polisi pikeun pitulung. Nurutkeun Yoyo, Yanti dipaehan ku Tarsum waktos rek milu pangajian di masjid. Cek Yoyo, Tarsum depresi sarta nyoba maehan dirina sorangan sababaraha poe samemeh kajadian Tarsum oge nitipkeun anakna ka tetanggana. Tina hasil panalungtikan, polisi ngungkapkeun yen Tarsum boga hate pikeun ngeureunkeun kahirupan Yanti sanggeus duaan kaluar ti imah jeung pasea. Korban digebukan ku balok kayu heula dina serah hareup jeung tukang samemeh dimutilasi. Tarsum geus diasupkeun dina sel tahanan. Sakitu warta anu tiasa abdi hanterkan, abdi Citra Mahdalena Manik hapunten diri.